hayu mah orang jalan-jalannya jeung bapak gitu yeuh manya era atuh ku dodol ge piknik yeuh dengekeun kapan dodol ge piknik nari maneh teu piknik ulen atuh oi ladang bawang teh ulen ladang bawang teh pake healing atuh oi ulen atuh ulen kana gadean boga duit boga milik teh pamajikan teh bawa atau sekali-kali nginep di cahaya pila mandi air hangat muruluk daki teh da ieu mah kumaha tuh nya eta tuh pamajikan teh nyusuh terus salaki usaha di kota awewena di lembur kalaka ngarariung di Bang Emok aku berjanji sumpah nasabah hancur kamari aya nu ngawarung nginyem modal nanti Bang Emok lihat kerupukna ge jangan glowing tapi dikejar leasing bibir amu cuy wedakanna lari hutang rawa ya HPW iPhone dari pagawean kasbon mapai ngajujuk ke kebon batur bahagia mah bukan hanya sekedar di materi tapi bahagia mah adanya di hati sanajan daang jeung teri cain teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak kelain hati aku mah happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Paya ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal islam, fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Apabila kita bertemu malam diawali dengan huruf qasam dina kitab Jurumiyah huruf qasam ayat 3 waw ba jeung ta wal laili demi waktu malam bergantinya pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Malam semakin larut, datang bulan, wal qamari demi bulan, wal fajri demi waktu fajar, wasamsi demi matahari, wadduha demi waktu duha, wal asri demi waktu sadayana jalma anu kumelentang hirup di alam dunia dari masrik sampai maghrib rugi. Illa teh ay bil makna istisna, kecuali anu terugi teh anu beriman sinareng nu beramal soleh. Ari ngomeh HP eta kaasup amal soleh lain. Da loba zaman kiwari mah teu di lemur teu di kota. Hayo we ngomeh HP. Iraha tuh rek leusian hatena. Loba komen, loba zikir. Loba sedekah, loba selfie. Loba maca sholawat, loba maca WhatsApp. Tak ieu balu karena tidak bijak, tidak cerdas dina ngagunakeun media leres teu gitu. Rugi kabeh ge jelema nu kumelentang hirup di alam dunia kecuali nu beriman we jeung beramal soleh. Neng, dunia ini perlu prestasi bukan halusinasi. Betul tidak? Tos we. Ngawas. Ibu-ibu urus budak, urus salaki. Mun salaki gering urus ulah dipoto. Mun salaki gering dipoto. Dijieun status mohon doanya suamiku muntaber.
salaki kababayan di medsos nama segala rupa teh diposting nya aya da dina statusna ayeuna teh muludan dulu ya mit amit ngajina sakali diposting moal poe kunaon ya santri. Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lafad istiqam, tidak menggunakan lafad yang lain. Kunaon Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di bab kalam ngagunakeun lafad istiqam, tidak menggunakan lafad yang lain. Mau tahu hikmahnya? Hoyong terang hikmahna. Wireh orang dianjurkan istiqomah. Hiji orang teh kudu istiqomah berbusana muslimah. Ulah make tiung teh mun muludan, make tiung mun aya nu maot ngalaya duduk dada ku anu tina sampayan. Sing istiqomah berbusana muslimah kedah kauninga ku ece loba awewe nu silaka seueur istri nu karena neraka naon sababiah alabatan tidak menutup aurat lalaki mah abah loba nu cilaka teh sabab tidak mampu menjaga syahwat gitu tetap tutup aurat secara sempurna. Aya ulama anu berpendapat kieu apakah boleh perempuan terlihat wajah? Boleh kalau sedang ihram. Bolehkah terlihat wajah? Boleh kalau sedang sholat. Aya nu berpendapat di luar sholat, di luar ihram hendaklah tertutup secara sempurna. Mata kudu istiqomah hari make tiung teh ieu. Abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara make tiung heg make nyengsol. Nutara make tiung mah nyeng tu tinggal diomekeun. Al-haya'u minal malu separuh daripada malu dong kalau tidak berbusana muslimah. Betul? Isin upami teu ngangotiung leres? Paham? Tutup aurat. Ngan ayangana lamun anak awewe keluar imah hayang make tiung pamajikan keluar rumah berbusana muslimah lalaki kudu aya tanggung jawabna. Mana dalilna? Dina Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 ulah dibaca surat tak marbutoh dalam musabaqah qiraatil kutub, dalam musabaqah tilawatil Quran. Apabila dibaca surat jali yang benar adalah surah, tidak boleh dibaca Al-Imran, Ali Imran ngaji ya aibil makna harfun nida yumunadaha huruf tanbih ladina amanu sifat marfun ku di dieu teh fil amar wa fa'iluhu antum al amar al aslu lil wujub. Jaga diri urang, jaga anak, jaga pamajikan dari bara api siksana. Tugas nu pangberatna lalaki lain saukur ngeusian eusi peujit, lain saukur mere bungkus kulit, etikana budi pekerti akhlakna supaya anak salamet, pamajikan salamet tina seuneu neraka. Lalaki kudu aya tanggung jawabna. Di mana anak keluar imah nu awewe neng tutup aurat. Nyai bojo akang di mana bade keluar ti bumi tutup aurat. Tak kitu. Paham? Ngan lain saukur nitah alus nama jeung mang meulikeun tiungna. Make tiung ai mang meulikeun henteu. Atuh ladang-ladang tani teh nya meuli-meuli tiung atuh baten strap. Aya baten kan 700.000. Atuh teu kabeuli mah denai atuh 245. Aya denai Zoya, Elzata, Dauki, Nibras, Ummamah, Robani. Ning eta apal kiai kana tiung, inilah suami yang baik. Suami baik mah bukan hanya menyuruh, tapi diberikan jilbabna. Salaki ojo meuli tiung teu nitah hungkul. Gablok duit ngan nguseuh.
masya mah dengan ke secara gitu wae hirup teh teh meuli tiung gablak dug teh dipenta duit teu gablak enak kopea cepet jang eupan ari eupan make inoy make tongkol make krohto make esen no kokonengna dari pamajikan daang jeung dorok-dok aya nu kitu salaki euceuk lain nek curum caram kana karasepan segala rupa ge aya aturan sabab harta mah beda ditanyana ge 2 kali dari mana kau dapatkan ke mana kau belan harta halal dihisab harta haram disiksa meuli boga duit boga milik boga rezeki teh ye meuli doma jang akikah anak lalaki 2 perempuan. Dalam kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad ngajelaskeun dina kitab Fiqih Sunnah karya Imam Said Sabiq ngajelaskeun wa yusamma asmaul husna ketika anak lahir usia 7 hari beri nama yang baik akikah anak yang belum akikah tergadaikan boga duit teh meuli domba jang akikah boga duit teh meuli domba jang kurban bener gablok duit mulian manuk kemulian manuk beli manuk kabeli ekah acan batur kurban manenahan teu kabagian ngadat buah edan da mahal kene manuk teh murai aya murai anis kenari lakbet ning apal pan korban pokoknya mah tong gandeng lah salam satu hobi tutup aurat ya istiqomah berbusana muslimah paham ya mah aya make tiung ciga si Marsa apa tuh si Marsa budak leutik anu sok ulin jeung beruang pan katingali buukna mun nyayah make tiung katingali buuk amit-amit anya atuh diomekeun atuh jadi kanyawan deui istiqomah di dalam berbusana muslimah paham ya mah bab ibu-ibu heula we ya khairun nisa iman idan nazarta ilaiha saraka man saur santri rujukna ka salaki hari wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan siapa yang memandang suami bukan orang ari geulis teh ke salaki ya neng noh mohon maaf ya didoakeun neng nanti suatu saat mendapat pasangan yang menyenangkan lahir batin ngan engke di mana tos nikah wayahna nya geulis teh keur salaki lain keur batur loba jelema nu teu ngarti kana ilmu kalakah ngajurung kana nafsu ari kaluar ti imah si eta mah meuni gareulis komo nu rek senamnya hampura ieu kan sok senam dari ujung rambut sampai ujung kaki teh meuni matching nek ini senam dilipen Ines aya Ines Apon Mirabella nu sae mah nu 06 08 marada genek saya tamanya masa Allah ya hari mereka onangan mereka pasar menigining wedak wardah aya mustika ratu garnir olay pon aya pon MS glow pami member mah 300 eta geuning kiai apal kana wedak inilah suami yang baik jangan nyuruh cantik tapi tidak pernah beli kosmetik lamun pamajikan hayang geulis pangmeulikeun atuh wedakna ieu mah gablok duit udud pamajikan rumek bea ku bako bu cantik teh untuk siapa bukan untuk orang cuma kadang-kadang reka ondangan gaya kadang-kadang reka pasar gining kadang-kadang reka ondangan gara raya tapi kenapa di depan suami biasa-biasa tolong cantik dong untuk geuris teh keur salaki lain keur batur ieu mah ari dangdan gara raya ka ondangan ka pasar gining ka TK gining rek senam gaya yang hareupan salaki nyata atuh daster we bari soek menang nganyuk eta ge 2000 sapoe 2000 sapoe da sok kaliwat ka dieu
jam 11 mawa keresa kidung ning apal panimpang ka imah ece imah hari gaya keluar ti imah nya harupan salaki daster soek benangna ngamai cek salaki teh eta pamajikan lang layangan lagi seuris dengekeun teh sing benar make baju hareupeun salaki teh wagriwig sama mata kunaon salaki nguseup kunaon salaki gaplek kunaon salaki boga hiburan nu lain ya karena ibu tidak pernah memberikan pelayanan prima servis beb moal ka mana-mana salaki ge poe kemis teh lururan make sari bengkuang Purbasari daki merolok ieu mah malam Jumaah kalaka ngadurukan waktuna dipake bau plastik sih mah lain seuris teh dengekeun teh matak cek salaki teh mending nguseup pugu ngarenyed next sare teh spray teh ganti my love aya my love kintakun Emerald Kingland Lady Rose Bonita nupang mahal nama King Coil 2.800.000 tong meuli dengekeun mahal ieu masalah kirek sare dar kalaka make sepanduk Gusti aya gambar urangan nya moal sare-sare atuh hareudang cantik untuk siapa begitu sing geulis hareupeun salaki teh atuh lain hareupeun batur ieu mah ari eksare ala kadarna tong servis salaki teh spray sing rapi sikat gigi beli permen 500 dilukis seungit aromaterapi ieu mah waktuna dipake bau bawang nyereng teu aya da jelema teh aya di kumahanya jadi dipapatahan kitu wae kadang-kadang berubah dong cantik untuk siapa bukan untuk orang gairah rumah tangga. Dua, wanita yang solehah, wanita yang baik mah apabila diberi teh bersyukur. Saeutik mahi loba walatra atuh nya sama teh dibikeun ka batur meureunnan. Eta teh lamun saeutik mahi loba nya sama kore teh dibagikeun. Bu, diberi teh selalu bersyukur. Pangala leutik pangala gede mah relatif ya hampura bab rizki wajia datang pil ilmi artinya ziyadah itu bertambah ilmu. Kalau harta mah bukan bertambah wa barokatang fi rizki harta mah berkah. Mau apa jabatan tinggi, mau apa penghasilan tinggi, mau apa bisnisnya besar tapi tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Mending kene hirup kuli macul kuli tanur tapi teka kantun 5 waktu berjamaah awal waktu di masjid. Kalau anda punya jabatan semakin tinggi, punya uang semakin banyak tapi jauh dari Allah, bukan berkah, demi Allah itu mah musibah. Nek naon bana loba ari teu ibadah mah, nek naon bana loba ari anak kena narkoba mah, nek naon bana loba jabatan luhur ari rumah tangga guludug. Apa rumah tangga guludug? Unggal panggih dordar wae eta teh rumah tangga guludug teh salaki sare di pariksaan HP-na teu percaya ka salaki kita teu bodoh atuh hapus pesan sebelum tidur cek dina hatena teh aku banget gitu loh. Bersyukur syukur, tidak bersyukur kufur. Syukuri, nikmati, jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Ngaji mah ngaji we, tinggali kiai. Ngaji mah ngaji, kupingkeun qori. Kalau anda tidak menjadi pembaca yang baik, jadilah pendengar yang baik. Mohon maaf, keur ngaji mah ngaji, ulah ningali gelang batur weh. Delok delek meh. Disiku babaturan eta geulangna cek nu disiku teh lain emas duble nek emas nek dublekeun nek keuna ieu nya heeh teh da duble mah sok ateul engke oge batu nu gaya maneh nu galong ayeuna teh loba jelema nu stres mikiran batur abah batur meuli pajero manehna meuli panadol batur naik mobil anyar manehna naik ambulan desa di rongsen teh ka rumah sakit da gambar mobil
batur meuli kulkas asup angin dikerok teh ku salaki teu beureum ka kamar kulkas rek nanya di lemur ieu aya nu beunghar nu biasa nu sederhana. Itu mah merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Profesi mah demi Allah boleh sama petani, tapi rezeki mah berbeda. Profesi boleh sama pedagang sayuran, tapi demi Allah rezeki mah berbeda. Kalau ada tetangga maju di bidang bisnis sayuran, ada tetangga bisnis maju di bidang pertanian, harus dijadikan motivasi, jangan kau jadikan iri dan dengki. Bener tak? Di urang mah batur maju, ngiri huntu. Batur meuli kebon muja tong gawe bisi disulurkeun riweuh sama hirup teh amit-amit aing. Harusnya dijadikan motivasi. Kenapa dia kok bisnisnya bagus? Oh, dia jujur. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh mempergunakan timbangan, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Itu pedagang. Motivasi ulah dijadikan iri dengki gitu nu alus mah. Ieu mah di mana dukuna? Saha ta no? Riweuh di nya mah hirup teh. Sudahlah bersyukur. Beunghar ge batur, kasep ge batur. Suami ibu mah ya suami ibu we pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Lain pada kuring lalaki sing karunya kacaroge. Hei, lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Kadang-kadang ti kebon ge nya beres salat, beres tuang ngarit lain bohong. Padahal dina hatena mah ngomong teteh awak teh nyeri satu lang sendi, demam dan pilek tetep ngarit demi anak dan istri agar bisa sekolah, bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Cok salaki nanti mun aya mah da jukut nalaja darek mesen ya teh. Moal ngarit nyeri awak teh. Sabab dina eueuh dina lajana ge eueuh. Na Tokopedia eueuh, na Shopee eueuh ini teh hujan-hujan ge. Tak sing karunya ka salaki sia teh. Baru kanan kumaha jadi lalaki teh. Lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur mah minggu teh pere, manehna mah ka kebon ngubar. Teu pere-pere sia teh mah. Batur Agustus upacara, sia teh mah ngaboyor. Lain seuri. Sudahlah bersyukur. Bersyukur masuk, tidak bersyukur kuf. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Kurang mah abah sakieu ge pirang-pirang alhamdulillah bisa muludan. Gaza, Rafah, Palestina, Yaman, Yordan sedang bermasalah. Mohon maaf di beberapa daerah untuk mendapatkan air bersih ngantri subsidi air dari pemerintah pakai tangki. Urang mah sakieu geus pirang-pirang alhamdulillah. Pandang yang bawah kalau masalah harta, biar merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu motivasi, kenapa masih tua suka ke masjid? Manya nu ngorah henteu kitu. Lain panas nyebret semua. Ulah sakitu bersyukur. Bu. Rizki itu neng bukan hanya sebatas materi. Kalau anda punya persepsi bahwa rizki materi sempit, rizki teh abah universal. Tenang hati rizki, betul tidak? Anak soleh, anak soleha, anak berbakti, sehat, rizki yang tidak ternilai. Duit terus zaman duit nanaon tanya, mun duit teh rizki, ai sehat. Batur mah tingali oksigen di IGD, ICU, besok hari Senin akan dioperasi. Udah mah sakit geus alhamdulillah. Ayeuna ngomong kitu teh. Geus balik mah nararaek atuh ieu teh naik. Ararahal beulieun dengan kieu we resiko teh yo. Bari ngomong ka salaki rumah tangga laki rabi lara bagja pahit peueur geus dila. Ini eueuh kamajuan. Eueuh hayang maju teh. Ngilu kana truk sia kahareup. Ngilu sia kahareup tuh kaditu. Ke balik kana Grab maju sia. Lalaki ge lain teu hayang mere duit miliaran. Lalaki ge lain teu hayang mere ratusan juta.
Demi Allah rizki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Uktub wa amaluhu wa azaluhu wa rizkuhu. Amal, ajar, rizki sudah tertulis kok di lauh mahfud. Geus tertakar rizki teh, matak syukuri. Sok nanaon teh kamajuan. Batur mah imah make parabola, ari aing paraseuna. Batur mah tingali imah nage minimalis, ari aing bilikinis. Yang penting kan romantis. Neng, boleh di-save ya kata-kata ini. Bahagia mah bukan hanya sekedar di materi, tapi bahagia mah adanya di hati. Sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi, tapi kalau suami tidak kelain hati aku mah happy. Bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Teu boga dang jeung pada ari salaki setia mah bahagia. Sanajan aina tiungna joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa, daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila. Bari cai aqua gelas pisensa, sabab ngadenge beja salaki kagodaku budak SMA. Rumah tangga kitu marungkat besti. Mata kudu bersyukur. Alhamdulillah. Ngahaja ya teh diterangkeun ajengan, maksudnya biar dia tidak terlalu banyak kieu kasalaki teh. Yang ketiga waktu ya, nanti ada kori satu lagi. Ibu jangan kemana-mana, nanti ada kori kan. Wanita yang solehah mau tahu. Pertama, apabila dipandang menyenang, apabila diberi bersyukur. Suami tidak ada jaga marwah keluarga, haram awewe ngasukeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah. Kudu ku ilmu hirup lain ku nafsu. Wanita pergi haji kudu aya mahram. Wanita umroh kudu aya pendamping. Wanita keluar rumah izin suami. Wanita puasa sunat izin suami. Baca tuh di kitabna. Awewe mana puasa sunat teh kudu bebeja kasa. Komodi mesen paket saya teh ieu. Sama hayu we mesen bebeja henteu sama. Salaki nu mayar sama. Leuheung biheung keur aya duit, ai keur eueuh bayar. Kesel aing ka awewe kitu teh da. Paribasa teu pira heuda digunak-gunuk mah teh ngagunuk. Aya da aya lah. Oh, dilipen jelema teh. Puasa sunat teh kudu wawar tos kacaroge. Da abdi mah pesantren. Samsul Ulum 3 tahun, Manon Jaya lama, Nailul Kirom, S1-nya Usuluddin sama Abah Jujun sama, saya kelas C. Saya kelas D, beliau kelas C. Saya di Nailul Kirom, pesantren, S1 Usuluddin, S2 konsentrasi hukum Islam. Da ngaji teh kudu aya landasan hukum ngan lain saukur nyarita, bener teu? Awewe mah rek kaluar imah teh kedah wawartos kacaroge. Puasa sunat kedah wawartos kacaroge. Eta teh puasa sun komodi unyak anyuk. Main sete bebeja. Bebeja kasalaki. Ainu sae kumaha cenah atuh ajengan? Ya kupingkeun. Pan multi profesi di dieu teh tukang tani aya, dagang, padamel, pensiunan. Istri salehah mah kieu. Salaki dagang, pamajikan duha. Salaki bekerja, istri berdoa. Salaki usaha, pamajikan usoli. Salaki kasawah ngamparkeun sajadah. Aduh, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh eta adem. Genah rumah tangga kitu mah jongjon. Eta nu hade mah. Ieu mah salaki eueuh momotoran we momotoran OTW we OTW. Ari salaki eueuh teh cicing sia teh. Momotoran. Bari make kacamata hideung sebel aing da. Balik teh coplok kacamatana teh. Da kacamata cengdem, goceng adem. Salaki oh teh cicing sia teh. Naik odong-odong. Warawiri. Sebel kan kitu teh. Ari nu sae kumaha? Ye.
salakina teh taninya ta biasa we batur imah make parabola imah paraseuneu guntang gantung binih jagong guntang gantung gaji doma barudak sakola isuk-isuk teh sok dipanggorengkeun sangu ku indungna teh make gaji doma matak montokna teh ayeuna ieu teh baheulana neng sok ngagoreng sangu make gaji doma jadi kaakumulasi teh ayeuna neng ada hampura urang mah jelema teu boga teu kabeuli mantega ku indung teh sok dipanggorengkeun sangu make gaji doma jadi ayeuna bah mantokna teh pana inu beunghar mah ditutupkeun patonna teh gablek anu teu boga mah malarang anu beunghar mah euy gablek bukakeun we dapurna kori aya nu beunghar koret ari jelema biasa-biasanya anu kebonna teu lega tibang kuli macul ngarit gurah gero sayuran batur muludan mere gede ari nu gablek kebon loba mere 50 lain seureus sia dengekeun sia teh nah kitu wae sia teh hirup teh koret sia mah ari snack hayang dua aya amit-amit aya kena aya da me kadengeun lah salakina kasau salakina kakeb daripada ruang riung ngarumpi ngomongkeun batur eueuh paedah eueuh manfaatnanya bener teu mending deketkeun diri ka Allah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar salaki bekerja urang mah berdoa budak di sakola madrasah sanawiyah madrasah aliyah bari mah santren urang teh ulah putus asa tina rahmat Allah sugane atuh awal akhir kahirupan diangkat derajat kamuliaan teh ku anak nu hade mah lamun salaki ka sawah teh ngamparkeun sajadah ini salaki teh ka sawahnya make setelan sawah ban ka kebon make kaos inan pamer ti material ya merekan dengan 3 roda bari mawa teh kokoneng pananti nginum di kebon uninga teh kokoneng pandi urang mah lamun aya tatangga ka Mekah walimatus safar ngareupelan balik ti Mekah daratang deui manggihan aya nu mawa hayam mawa bakakak eta teh sok dibere teko gedena jeung leutikna teh kokoneng teh kumaha hayamna hayam gede teko gede hayam leutik teko leutik mun mawa nog dibere kopea lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 alah hayang bisa seurik teh hese wajar mahal saeutik mah nya tekona mun masuk sebal aing ada ini teh salaki teh ka kebon mah tah kitu ari ka salaki ka pamajikan teh panggil istri dengan panggilan yang disenangi tidak ada kekerasan dalam rumah hei laki-laki dengerin jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik ini asa dipangmenangkeun hei laki-laki dengerin jangan tinggalkan yang tulus demi yang mulus atuh ka urang teh mere-mere naon atuh mah kulan bapak ka kebonnya ceuk pamajikan teh ka desa kedap wa tisarotan lang tabur tisaroh anu barokah ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari duit salamari HP Blackberry ladang tani bisa ngalaksanakeun ibadah haji bari boga pamajikan geulis model bidadari ulah ladang tani teh rugi timbul daki nu didaang huni pamajikan hiji bari jiga kunti hayang tandina barokah memeh ka kebon wudu heula nek melak bawang melak tomat melak cabe melak sadri melak wortel wudu berkah pepelakan anak oh sok memeh ka kebon wudu deui nek ka kebon teh udud matak sawah lega bea ku keong sol gablek salaki teh da
Mereka kebon teh lain wudu wudud cek daripada ruang riung ngarumpi ngomongkeun mending deketkeun diri ka Allahnya wudu weh ai di lemur mah abah pancuran cursor sai harerang dipapaes malah mandarkan kembang warna-warni matak resep ningali matak betah nu nyicingan keanekaragaman hayati flora dan fauna di lemur ieu mah nek wudu teh geuningan dina pancuran nyocokan di rojo ke laku awi purudul geuningan keuyeub apu batur manjingkat gigi teh ku odol manehna mah ku kenteng matak soronoi kandang hayam teh beak dipake nyikat gigi ning eta ajengan meuni apal da urang mati lemur jeung ari ngaji kieu santri ya ayuhan nas hatibun nas ala qadri ukulihim pendakwah penceramah lamun menyampaikan tausiah tingali ti situasi apa ieu mah ti lemur atuh bahasanya yang mudah dicerna nyontokeun anu sesuai aya di lemurnya kudu kitu ngaji mah jadi pas geunaheun kadang-kadang jelema teh teu ngarti nerangkeun zakat aqimus shalah wa atu zakah aqimu fil amar fil madinah aqama atu fil amar fil madinah ata zakat wajib betul zakat teh wajib keur saha muzaki apabila nisab dan haul lamun nerangkeun zakat dinu beunghar yuman nerangkeun zakat ari nu ngadengekeun menang BLT atuh da mah aya nu zakat teh cek manehna teh boro-boro zakat can cair lain naon ge lain dengekeun teh kudu ngarti ngaji teh sebel kan kitu teh nu ngadengekeun menang PKH nu ngadengekeun menang bansos sing kiciwis we atuh kudu menyesuaikeun nya betul mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam kata istrinya pak hati-hati ya di jalan kata suaminya kapan yang di hati diajak jalan-jalan cek salaki nangkenya umun menang warisan healing atau sekali-kali healing tadabur alam bener tuh boga duit boga milik boga rezeki teh tadabur alam kalam Allah teh pan aya dua ada yang tersurat ada yang tersirat yang tersurat Al-Quran 30 juz betul yang tersirat alam betul tidak eta teh kalam Allah boga duit boga milik teh pamajikan teh bawa atau sekali-kali nginep di cahaya pila mandi air hangat muruluk daki teh da ieu mah kumaha tuh nya eta tuh pamajikan teh nyusuh terus aduh gurah jerok gurah jerok nyusuh hukum mah istri kok ulah gitu atuh bere duit pamajikan hayu mah orang jalan-jalannya jeung bapak gitu yeuh manya era atuh ku dodol ge piknik yeuh dengekeun kapan dodol ge piknik nari maneh teu piknik ulin atuh oi ladang bawang teh ulin ladang bawang teh pake healing atuh hoi ulin atuh ulin kana gadean tuh di Cianjur aya nu rek ngagadekeun kandang domba mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam jaga marwah keluarga ulah ruang riung sing karunya ka salaki sok kadang-kadang aya nu kieu ari salaki dagang kalemur batur ngider salaki usaha di kota awewena di lemur kalaka ngarariung di Bang Emok aku berjanji sumpah nasabah hancur kamari aya nu ngawarung nginyem modalna ti Bang Emok lihat kurupukna ge Ece riba haram benar tak pemakan harta riba dilaknat oleh Allah
nggak ada orang yang kaya karena riba, hancur rumah tangga loba. Syukuri we, nikmati, jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Biar kita mah hidup sederhana, yang penting aset di mana-mana. Jangan glowing tapi dikejar leasing. Bibir amu cuy, wadah kanal ari hutang rawa ya. HPW iPhone ari pagawean kasbon. Ini salakina kasau mapai ngajujuk ke kebon batur. Kebon salakina teh macul di sawahnya. Cek pamajikanna teh budak keur masan. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Apakah boleh sholat duha 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat, 6 rakaat. Hapunten mah ulah benu muga jantan ilmu dina ibadah lain jumlah tapi istiqomah. Istiqomah na ibadah mah. Ulah ieu mah duha 8 rakaat satauneun ya Allah. Ngomongna teh supados jongjon ka abdi. Menyaya duha satauneun. Beres urang teh duha, beres duh. Wiridan sami di dia ari beres salat. Sami teu? Sami teu? Naon ari beres salat anu dibaca istighfar? Mau tahu kenapa beres salat membaca istighfar? Bili bisi dina waktu salat rukunna wajibna sunnahna teu sampurna, disempurnakanlah dengan membaca istighfar. Bisi dina waktu salat babacaan urang kurang sampurna, tilawah, tajwid, fasohah, makhraj, sifatul huruf teu sampurna, disampurnakeun dengan membaca. Bisi teu apal dina taranum irama dalam membaca Al-Qur'an, ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ras, ada sikah, ada sobakan, disempurnakanlah dengan membaca. Tah kitu ieu ari beres salat teh istighfar. Ya mah beres salat lungu kena mana remote ngali film ajab ari kalakuan ajabeun. Aing serius eta ngeukeun. Ari nu ditonton film ajab ari kalakuan ajabeun. Bu, aya nu beres salat teh mana HP dipoto si eta mah beres salat teh cetrek make mukena. Ngomongna apa tuh? Alhamdulillah maghribnya lancar. Nanti irah maghrib macet. Soakas eta mah. Hei, baca astagfirullah boleh, astagfirullah wa atubu ilaihi boleh. Hei, yang panjang silakan, ada sanadnya. Bu, zikir yang baik dengan tangan. Sekali deh naukiran. Zikir yang baik dengan hadisnya mana? Mual ngageser anak incu Nabi Adam samemeh ditanya tentang umur, masa muda, harta, nya. Ari anggota badan dihisab mual. Dihisab. Wa tasadu arzuluhum bima kanu yak. Kabeh ngaromong ke mah. Tak ieu buuk sabaraha kali dibuka, sabaraha kali ditutup. Ya panon sabaraha kali dipakai ngaji, sabaraha kali ya panon dipakai ngintip nu mani. Ayeuna tara huntap intip dangeus kaki-aki. Baheula nama keur ngorana nama pemain. Bilik batur teh bea aku si eta teh. Taya sabaraha kali dipakai maca sholawat, sabaraha kali membicarakan aib orang lain. Ieu leungeun sabaraha kali dipakai wiridan, sabaraha kali ieu leungeun dipakai nyeueupan. Ieu leungeun sabaraha kali dipakai wiridan, sabaraha kali ieu leungeun dipakai nyokot duit salaki keur mani. Letak zikir yang baik dengan tang. Subhana mapul mutlak takdiruhu sabahtu maha suci. Nu maha suci ma Allah. Ngaran jelema mah hampura. Bener wae moal mungkin lain malaikat mah. Salah wae jelema mah lain setan. Ngaranna ge jelema di antara benar dan salah. Hati-hati. Anda memang tidak zina, Anda tidak makan riba, Anda tidak makanan haram.
tapi bisa jadi punya hati sombong merendahkan orang lain. Ta eta nu ngagelincirkeun urang ka neraka boga sifat ngarendahkeun ka batur, asa hirup pangmulyana, asa hirup pangbenerna, takabur tangarana. Mata KBG jelema mah antara benar dan salah lah sok ngomongkeun kanu teu ka madrasah teh. Bateuing manehna mah keur ngurus mitoha di lemur teh nu setruk. Cuma ka madrasah teh hayang nemongkeun tiung jeung geulang ladang bawang. Bener teh? Da kabeh ge jelema mah sarua lah. Betul? Hamba Allah. Zaman Kangjeng Nabi mah panu dihargaan teh nu loba ilmu jeung loba amal. Zaman kiwari mah nu loba bana. Maot jelema beunghar mah pinuh sia nu ngalayat ge lah. Ayo sok nu beunghar maot pinuh nu ngalayat. Saha nu ngamandian? Abdi, wa, amang da gede ka madun. Hadiah ge panjang da ku Indomie. Nu balangsak sakedeung hadiahna da top ramen. Nu beunghar mah maot ngagalina ge gancang kan kopina lancar jeung rokokna. Nu balangsak mah datang teh ka dinya can anggeus. Atuh mah teh turun mantuan. Ai sieun kabur hujan cenah. Paham? Semua sama hamba Allah, betul tidak? Ulah sok wilah-wilah ka jelema da sarua jelema bener teu? Ai kanu beunghar gering ngalalayat ngaralongok, ai nu barangsak mah diarantep. Lain bohong. Bu pandoa salat duha teh kieu dia neng kupingkeun neng. Allahumma in kana rizqi fis sama'i, ya Allah kalau memang rizki di langit turun, diturunkan ku Allah rizki lain materi. Budakna pinter, bapak tukang tani budak apal imriti, bapak tukang tani budak apal kailani, bapak tukang tani anak juara MTQ. Contohna Kiai Haji Salman Amrillah, Mukmin Berbarok, Samsuri Firdaus, Kiai Haji Muhammad ZA, alhamdulillah berprestasi. Tah mata ke ulah putus asa. Atuh teu keurang kesugan ku anak atuh awal akhirnya. Bapakna tukang dagang, alhamdulillah budak ya Allah ya Karim lulus kedokteran. Bapakna tukang tani, bapakna tukang dagang, anakna akabri lulus, akpol lulus, jadi perwira, jadi bintara, jadi tamtama. Rizki teteh ti Allah boga budak sabik. Artinya anak yang lebih mulia daripada kedua orang tua. Duha. Jangan harap anaknya baik kalau di para bandar di Bang Emok. Pa'angsilhu wa in kana fil ardi. Kalau memang rizki dalam bumi keluarkan ya Allah. Salaki keur macul beluwut kala luar. Apa dalam bumi keluarkan. Nuk sok duha menang beluwut nutara duha dipacok orai kadut. Boro-boro namaha anu aya ge ngurangan. Sabara urang anu tadi duha heula isuk. Udud deui. Batur duha udud. Impak kopi hidung tong dikocek. Bu. Beres duha. Bebersih sing rapihnya. Anadopatu minal kebersihan sebagian daripada. Buanglah sampah pada tempatnya. Awas ya sok bikin sampah kasusukan. Karunya batu nu diwetan kabanyiran ece. Lung sama sampah teh karena susukan. Tekengeng. Inna teh aibil makna harfu taukid. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat senang kepada kebersihan dan bebersih. Ulah ruang riung tepugu. Mangpaatna weuh kikituan teh. Beres setengah 12 salah kita balik Pak nah atos uih hari mama sholat berjamaah di masjid awal waktu teh leuwih hade mama daripada dagang belum pasti, tani belum pasti, berniaga yang tidak akan rugi mah hanya satu, berniaga dengan Allah. Baca mama dina kitab duro dina riyad lamun urang ngalaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid ada beberapa keutamaan. Hiji 27 derajat. Setiap langkah yang diayunkan ke masjid mendapatkan rahmah. Pulang dari masjid mendapatkan magfiro. Barkun bakal kilat kayak di sirotna. Diwan bakal katampi kuda panangan anu katuhu. Anakna bakal soleh. Hatena bakal tenang.
hartana terpelihara dari balai dan bencana gitunya. Atuh bapak syukur bapak mah boga ilmu teh diamalkeun teu cara batur setengah dua oge kalaka ngababadan galengan. Ini salakina teh nya mah bapak bade kajaman pan ieu kedap di adan ayeuna mah jam 12 kirang. Ieu siapkeun ya bapak ieu sabunnya ieu sabun leuk mengerti kelembutan kulit Anda. Ieu lip boy ieu anti kuman. Kitu ari salaki rek mani teh. Ieu mah salaki rek mani teh mana sabun teu neuleuh. Tah sabun sia teh mun orai macok bedegong awewe kitu mah aing. Mandi we salaki teh. Beres ibak berwudu, berdoa. Bu, kupingkeun. Barang siapa yang setelah berwudu berdoa, urang teh beres wudu teras 8 pintu surga terbuka. Pan pintu-pintu surga teh macem-macem mas. Ada babu salam, ada babu royan. Babu royan mau tahu, airnya putih melebihi daripada susu, manis melebihi daripada madu. Untuk siapa? Bagi mereka yang rajin saum fardu dan saum sunnah. Tapi ke jalma anu beres wudu ngadoa kabuka 8 pintu surga. Ya hari beres wudu teh ngadoa. Beres wudu ngadoa make baju teh sing sopan. Tuh tinggal ikang haji, ngawo jas, ngawo gamis, ngawo peksi, ngawo sorban, ngawo sinyang. Udah gitu hari ka masjid mah rapi. Sesuaikan pakaian, betul. Ya mau ke masjid pakai kaos coblos. Coblos kumaha nih? Pilihan mah boleh berbeda, tapi persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Jangan sampai beda pilihan para Bu, berangkatlah ke mes sunnah jalan kaki. Ya kepingkeun urang mah ahli sunnah yang ngaji sabab sholat mah tiangna agama. Sholat mi'raj orang mukmin, sholat waktunya ditentukan, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Meninggalkan sholat dosa besar. Yang pertama dihisab apabila kita wafat sholat. Apa bedanya sholat dengan haji? Haji bagi yang mampu, tidak mampu tetap sholat mah wajib. Zakat bagi yang nisab dan haul disebut mujaki, yang menerima mustahik. Sholat mujaki wajib, mustahik wajib. Apakah boleh tidak berpuasa? Kalau sakit boleh diganti di hari yang lain, kodok ngarana. Tapi sholat mah tetap. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Saking pentingnya sholat. Senang susah, sholat. Sakit sehat, sholat. Musafir, mukimin, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Paham? Jamaah ke masjid. Sholat sunnah rawatib. Di bumi teh sholat sunnah rawatib. Nyata sholat sunnah anu menyertai sholat wajib qobliyah dan ba'diyah. Pahalana mau tahu? Sahajal manusia laksanakan sholat sunnah rawatib ikhlas lillah karena Allah. Mohon maaf, dibangunkan istana di surganya Allah. Ai qobliyah duhur sabaraha hiji? 4. Ba'diyah duhur 2. Amalkeun qobliyah duhur teh 4 rakaat. Di bejaan teh mama atuh salat sunat, mama mah lain teu hayang asam urat. Jadi saya mah salat sunat teh asam urat. Ari senaman teu kuat saya mah. Sarwana jeung salakina bapak atuh salat sunat sarua bapak ge asam urat. Ai disampeur nguseup lumpat. Salat sunat. Allahu akbar, Allahu akbar. Komat. Beres we urang teh nya salat wiridan deui ngadoa tong uwih ye. Tong uwih luangkeun waktu keur ibadah biar rezekinya berkah dan nek nanya. Pinuh teh ieu masjid Lohor. Selenting bawa ning angin korepat bawa kilat menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot baheula tani teu lega tapi bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Nah, hirupna teu saarah, lain saukur ngebon berjamaahna. Imaroh, idaroh, riayah makmur.
masjid baheula ku palupuh ku papan ku jengjeng pinuh beres salat careurik bah lain emut ka dosa irung kecepet palupuh nu masjid baheula mah rame atuh lohor oge pinuh jamaahna masjid tingali menjulang tinggi mencakar langit permandani karpet neon mana atuh osina maghrib 3 jajar mun Persib teu main Persib main tiluan ngajajar maghrib 3 jajar isya 2 jajar subuh 2an ngajajar nu adan nu qomat imam makmum ente ka mana udud sol beres badiah beres wih ka bumi Assalamualaikum la tadkhulu qabla salam jangan masuk ke rumah tanpa membaca baiti jannati rumahku surgaku rumah yang dibacakan gitu ulah kieu ari ka imah batur assalamualaikum ari nganyang ka batur assalamualaikum nah ari ka imah sorangan bulus we jiga ka kanang hayam memeh ka batur ke keluarga heula atuh bener teu assalamualaikum dibuka ku istrina teh waalaikumsalam cium tangan ari salaki balik ti masjid teh oh sok kitu bu ibu hujan aduh mudah-mudahan hujan masihan manfaat amin. Nah ini sebentar lagi masuk ke wilayah Gunung Gelap. Disebut Gunung Gelap itu karena sering turun kabut sampai gelap. Apalagi kalau malam hari itu jarak pandang itu lihat kap mobil ada nggak kelihatan. Tapi kalau orang sini asli, wah elep tuh biasanya. Karena mungkin dari kecil sampai sekarang merem pun jadi dia nyampe, meskipun merem itu nyampe ke rumah sakit. Nah spot untuk mayor di depan nih, nyampe lah sebentar lagi. Ini ada Kijang LSX ini. LSX nya? Iya. Wah bener.